Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad dongeng Ki Agus Jago di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh ka Nyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Nyi Klet bagian anu K22 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Leles Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngeunah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Nyi Klet bagian anu K22 na. Kumaha salajengna sor cikopina betot simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung dung das. Montong ngabohong ka dewek Ilaing Zuryati, Ceuk Kiragapati. Ngamohong kumaha maksudna Ki Guru? maneh teh geus 2 kali deuleu ngarandapan eleh jajaten, malahan 2 kali ngalaman modar ku si jubah bodas. Ayeuna ngabohong ka dewek Ilaing, naon gunana ngabohong ka dewek? Nyebutkeun karak Zakari Eles Zuryati. Nyomohon Ki Guru, abdi rumaos tos 2 kali rubuh tur minasa ku si Juma Monas Ki Guru. Kade maneh teh keur kaancam bahaya deuleu Zuryati. Si Juma Bodas teh lain ukur hiji atawa 2, tapi si Juma Bodas teh lobaan jalma nak barisa rakti, kalayan dibantu ku para lalembut. Ku kituna maneh oge tong cicingeun bae teangan balad anu bisa sajalan jeung Andika. Mun maneh tetep ngandalkeun kakuatan serangan bahaya cilaka Ilaing Zuryati. Oh, kitunya Ki Guru. Bener, maneh kudu nepi ka kitu pamikiran teh. Oge geus lah, teu kudu mikiran deui wadal ayeuna mah.
Mane moal hasil-hasil menangkeun wadal deuleu salagi si Juba bodas masih kene aya. Nyani nguring teh camal meureun Ki Guru. Lain henteu cambal ilmu maneh mah, tapi pikeun neangan tumbal maneh geus moal bisa. Ilmu maneh geus moal mahi sakitu mah teu kudu ditambahan deui, ngan tetep maneh perlu boga balad pikeun tambahan kekuatan dina enggoni ngahontal cita-cita deuleu Suryadi. Kira-kira Ki Guru moga teu implengan pihak mana anu sakirana bakal bisa ninyanikeun anak buah ku uing Ki Guru. Aya nyaeta golongan si Juba Hideung, komplot sakomplotan jeung siluman kalong anu sarua jadi si Juba Hideung, datangan sarta tangtang ijen ku maneh raja siluman kalongna, serta buktikeun maneh anu panghebat napi kenaklukkeun dana deuleu Suryati. Oh, ngitu Ki Guru. Guling nyolangan can nepininya pamikiran teh. Padahal kuring oge kungsi nganyorag nempat mukimna si Nyumang Hideung nyaeta Gua Kalong nea. Gara-gara si Nyumadin dinyulik kumanehanana Ki Guru. Tuh hade atuh ari kitu mah maneh geus apal tempat tinggal intit. Jorag deui padomukan si Juba Hideung. Ngan ti samet ayeuna maneh kudu puasa ngomong sacan sora maneh alus deui. Beungeut maneh kudu make Targos Hideung minangka panutup dina beungeut goreng ilaing deuleu Suryati. Ani ngono kitu mah atuh gue Ki Guru. Bong bolongan tinggi Guru kukuring maris dilaksanakeun. Ayeuna kene kuring rek niang ka Gua Kalong Ki Guru. Juga itu Suryati, gera indit kula tetep ngaping ka ilaing ti kajauhan deuleu Suryati. Gancangna carita las sora Kiragapati ngaleungit, sedangkeun Nyi Suryati sanggeus mulen sirahna ku kaen warna hideung katarapanonna wungkul anu gular-giler. Harita terus ngablesat ninggalkeun Guha Kapur pikeun ngajugjug ka Guha Kalong. Sedengkeun kaayaan di Guha Kalong tembong kaayaan poek mongkleng buta rajin, kaayana simpeh teu kadenge naon-naon. RT Suha jeung Jang Apud masih ditawan di jero pangberokan. Duana pating rumahu lantaran teu bari saeun balik. Jang Apud, Jang. Ieu abdi di juru Pak RT. Syukur atuh hari ujang hirup keneh mah Jang. Mohon Pak RT, pan abdi teh sami diberok di dieu. Jaba ieu kaayaan mun poek bongkleng kieu teu nyaho mana lawang keluar-keluar acan Pak RT. Eta gara-gara si Juba Hideung tuh dah urang jadi we ngadon diiwat teu pupuguh. Pan gara-gara urang kanyahoan ngintip maranehna mawa si Jumadin teh. Jadi we urang kabaud kana ieu masalah Pak RT. Nya urang jadi kababawa kana ieu masalah ieu. Kana we lah Pak RT, urang tarimakeun we ieu kajadian teh sing ikhlas Pak RT. Bener Jang Apud. Urang memang kudu ikhlas narima ieu kanyataan. Bari miharep aya pitulung ti Gusti. Mohon Pak RT, mudah-mudahan we aya nu ahat nulungan ka urang. Tah Jang Apud, aya sora nu keur laleumpang murka dieu tah. Mohon si Juba Hideung panginten Pak RT. Bisa jadi
Awas sing hati-hati jangan apun. Memang bener harita aya sora nu laleumpang muru ka eta pangberokan. Teu lila golosor. Aya sora batu anu ngagolosor. Berai. Rohangan anu dipake ngerem RT Suha katut jang apud jadi caang. Geningan paingan we atuh poek. Da si lawang pangberokan teh es tuning ditutup batu. Ditutup ku batu gede anu meh sagede imah. Uyuhan RT Suha jeung jang apud teu beakeun napas oge salila aya di eta pangberokan. Harita tilu jirim anu marake jubah hideung tembong ngabaradegah nangtung di lawang pangberokan. Andai kaduan geura siap-siap dulu. Siap-siap ka mana ieu teh? Dengar teuing mah. Jang apud jiga nu geus teu sieun deui adu hareupan jeung si jubah hideung teh. Marane duaan siap-siap balik ka lembur. Sabab marane eueuh gunana cicing di dieu oge. Muji syukur angguran mah kanu magopur sabab masih kena diberi kesempatan bikin selamat sia. Waduh, anu benar jubah hideung. Kuring duaan rek dibebaskeun. Mau dihukum. Bener. Aran di keduaan bebas bisa beralik di ieu tempat. Aduh, alhamdulillah. Nuhun jubah hideung nuhun pisan kana kahaderanna. Mudah-mudahan we. Alah, mudah-mudahan we kahadean aranjeun ditampi ku Gusti Nu Maha Suci. Mudah-mudahan anjeun tiluan bisa boga jalan hirup masing-masing anu leuwih hade. Da geuning ari ngadedegan mah jelema sajati aranjeun teh. Soalna da leumpang sukuna napak teu ngalayan. Heueuh, jungka itu geura baralik. Aya anu nareangan marane. Kula tiluan ukur boga tanggung jawab ngebebaskeun aranjeun duaan wungkul. Nuhun jubah hideung, kuring duaan saja pamit we. RT Suha oge kadenge nyambungan ku caritaan. Saacan indit kuring oge nganuhunkeun ka aranjeun tiluan anu geus ngabebaskeun kuring duaan ti ieu pangberokan. Anu memang kuring sono jeung malangka nu araya di lembur. Jungka itu geura rindit. Ngan bisi aya naon-naon mah di jalanna ombat sing hati-hati. Siap jubah hideung siap. Gancangna carita. Jang apud jeung RT Suha terus kalaluar ti jero guha kalong. Kebat lumampah kawetankeun. Dina waktu anu meh sarua dihandapeun lamping harita aya nu keur leumpang ngagedig bangun anu rusuh. Awakna geus ngoprot ku kesang. Lebah tangkal kaso reg eta jalma teh ngeureunkeun lengkahna. Laju gek diuk dina luhur cukut anu baseuh ku ciremis. Mang Toto geuningan mun disidik-sidik mah eta jalma teh. Mang Toto kadenge ngagerendeng ngomong sorangan. Apud ieu bapak. Di mana hidup apud? Bapak penting ieu luntat ti lembur ngahaja lantaran yangan hidup apud. Mang Toto teu apaleun. Teu eta tempat rada anggang aya hiji guha, nyaeta guha kalong tempat RT Suha jeung jang apud kungsi ditawan. Sanggeus ngarasa cukup reureuhna. Mang Toto gancang neruskeun deui lumampahna bari nyabakan perah bedogna bisi leungit. Tapi karek oge sabaraha puluh lengkah leumpangna. Ngadadak aya nu ngabelesat ngehadang jajalaneun nu taya lian ti Nyi Suryati. Tapi Mang Toto teu apaleun yen eta teh Nyi Suryati sabab sirahna dibulen ku kain hideung minangka tergos. Set curelat. Mang Toto taki-taki.
Jurig mana deui ieu teh? Ngadang ke jalanan kuring ah. Cek Mang Toto. Nyi Suryati teu nembalan. Ukur Nyi Kikik seuri bari ngabelesat nembrag awak Mang Toto. Sabelesat cendak alah. Jungkel. Mang Toto langsung ngajungkel rada jauh sarta hulu angeunna karasak seueul. Mang Toto sanggeus rada leler tina kasakitna kentak nangtung bari serepet kurilang bedog seukeutna dipesat. Modar sia jurig setan. Hiat ku jeleng durug-durug. Wut. Mang Toto tembong ngadurug-dug lompat bari ngahembatkeun bedogna ngarah kana badan Nyi Suryati anu salawasna bakal nganggap musuh jeung ngakalakeun warga lembur. Anu memang kungsi aya sangkut pautna jeung lalakonna baheula nalika keur masih nyinden. Kabeneran harita ditepungkeun di eta tempat. Hiung. Nalika bedog rek keuna les jadi Nyi Suryati ngiles ngajadikeun sabetan bedog Mang Toto ngahakan tempat kosong. Hiung cekung Nganyaho-nyaho ti tukangeun anu najong. tolonyong solontot kedebut alah. Mang Toto ngakedebut nyuuh terus ngagero tarik. Mang Toto teu bisa ngahalangan kana tindakan Nyi Suryati nalika bedogna direbut. Set alah. Saha anjeun teh sabenerna? Nah narajang ka kuring. Cek Mang Toto. Sedangkan Nyi Suryati ngabalesna ku pepetak mangrupa isyarat Mang Toto bakal dipaehan ku Nyi Suryati. Mang Toto pogo we sieunun jeung batina teu narima mun kudu dipaehan kuno teu dipikawano. Bet kuno wanoh oge embung ari dipaehan di pupuguh mah. Kunia Mang Toto hudang lalaunan. Tapi karek oge satengah badan cengkat lebah tonggongna gancang dijejak ku Nyi Suryati. Hiu bluk. Harita Mang Toto nyuuh deui nang kuban. Nyi Suryati ngangkat bedogna luhur-luhur. Luhureun beuheung Mang Toto anu masih nang kuban. Laju dihembatkeun ka handap. Geus pasti mun seuk eta bedogkeunna kana sasaran bakal sapat sirah Mang Toto. Tapi dina kayan keur genting kitu ngadadak anu ngabelesat sagala hideung nembrag awak Nyi Suryati. Jeneng kolebat jedak celang jungkal kedebut. Nyi Suryati langsung ngakedebut rubuh kana lemah tarik pisan jiga nangka asak murag. Korejat Nyi Suryati gancang ngorejat sarta menerkeun deui tangtunganana. Sedengkeun anu tadi datang nyaeta si Jubah Hideung tembong ngabelesat deui ngadeukeutan Nyi Suryati. Dengan katuhna mata arek ngajambret kain anu mulen sirah Nyi Suryati. Tapi ku Nyi Suryati gancang ditakis ku sapasang leungeunna. sedes jerjeug. Si Jubah Hideung anu tembong ngajarijeg sabaraha lengkah ka tukang. Kadeseh ku tanaga musuh. Jeleng belesat. Nyi Suryati gancang disusul tepus. Dina kayan musuh can bisa mancukeun tangtungan anu bener. Sarta dadana terus digempur. Hiu jemron des jungkal kedebut. Si Jubah Hideung aya nama anu ngajungkal. Pelentung kolebat. Jadi Nyi Suryati melentung terus ngolebat arek ngajejek beuheung si Jubah Hideung. Tapi gorentel plos. Si Jubah Hideung ngagorentelkeun awakna micin serangan musuh. Suku Nyi Suryati tembong ngabelesak saking ku tarik-tarikna jejekan suku nu ngandung kakuatan. Jerona oge nepi ka satengah tibitis sarita teh. Ningali kitu si Jubah Hideung gancang hudang tina rubuhna. Laju ngabelesat nubruk awak Nyi Suryati anu sukuna masih kena nyecep. Tapi Nyi Suryati masih kena nyekal bedog harita refleks dipake mapag serangan musuh. Hiu belesat kabres. Tungtung bedog anu panjang ka hareup langsung ambles kana beuteung si Jubah Hideung. Seseukeut bedog parat nojos beuteung si Jubah Hideung tanpa bisa dihalangan.
Si jubah hideung sakadet netra robah jadi sakadang kalong anungan karibugang wungkul. Tindakan Nyi Suryati memang ganas tur kejem talenges kepada makhluk lebih parah deui komo ka manusia. Harita layon kalau ngagolepak kana taneuh. Nyi Suryati tembung ngareret ka palebah tempat Mang Toto. Tapi tetela Mang Toto geus eueuh di dinya. Tapi ku Nyi Suryati henteu terus diteangan atau disusud. Nyi Suryati tuluy ngabelesat ngajugjug ka guha kalong. Caturkeun Mang Toto memang nalika ningali Nyi Suryati diserang ku si jubah hideung teh maehna langsung lompat ti bawah ranting ninggalkeun eta tempat neangan tempat aman. Mang Toto leumpang setengah lompat tur jauh ninggalkeun anu keur tarung. Harita teh Mang Toto jadi bahan perhatian ti dua jalma anu keur laleumpang kalandeuhkeun. Eta dua jalma teh taya lian ti RT Suha jeung Jang Apud anu karek leupas tina cangkreman si jubah hideung. Kinten-kintena itu teh sahanya PRT nu acuk hejo mapa di sisi lamping tuh PRT, cek Jang Apud bari ngawaskeun ka landeu. Ke rasaan mah apal kana rigigna mah Jang. Eta jalma teh jiga Mang Toto Bapak Ujang. Mohon ditilik-tilik mah sapertos pun Bapak eta teh bade ka mananya mun eta laras pun Bapak. Ari Ujang nya pasti neangan Ujang atuh lantaran leungit ngan edas meniku sorangan bae hanjakalna teh taya warga nu maturannya. RT Suha jeung Jang Apud terus we maranehna ngawaskeun kanu keur leumpang. Tuh tingali Jang tuh ngarah ka dieu leumpangna pasti bakal pasangrok jeung urang gerajang. Memangnya tekung silila rongheap Mang Toto mucunghul nyorang jalan anu rada nanjak. Prok paamprok sarta itu ieu balabuh dina parasaana masing-masing bari silih teuteuk. Bapak Apud eta bener maneh Apud? Nyapa ieu abdi Apud sareng ieu Pak RT Pak. Alhamdulillah Apud sugan teh moal panggih deui jeung Bapak maneh teh. Aduh Pak RT nuhun pisan. Aduh salamet mah aduh syukur Pak RT. Harita tiluanana tembong silih rangkul pada ngalubarkeun rasa kabungana. Tanpa loba deui anu kacatur kumaha eta tilu jalma mangsa ngobrolkeun pangalamana masing-masing. Terus gura-giru tiluanana ninggalkeun eta patempatan muru waktu nu hade. Caturkeun di guha kalong tilu jubah hideung anu tadi ngabebaskeun RT Suha jeung Jang Apud keur didakwa ku rajana. Ngananaha tawanan bat dibebaskeun. Tetela RT Suha katut Jang Apud dibebaskeun teh teu jeung dina persetujuan ti rajana si jubah hideung estuning karep titiluan we. Dibebaskeun teh eta dua jalma aya gunana pangarsa. Hianat marane tiluan memang hianat kudu dihukum sia. Ampun pangarsa, kuring lain hianat tapi ngalakukeun hiji hal kahadean pikeun urang kabeh pangarsa. Si jubah hideung diantarana anu wani nembalan. Kurang ajar nyadira marane apal kana kahadeana. Dikapungkur oge kitu pangarsa. Kodrat manusia kalintang pentingna uningakan eta papagon pangarsa. Kurang ajar maneh wani ngarumpak aturan anu lumaku dina kakawasan kula. Kurang ajar tebalik bican marane razakeun ieu hiat suhu des
cungkal cedak kedebut tilu jubah hideung dibanding-bandingkeun ku gegedugna ti kajauhan. Tilu badan pating ceradak neunggar batu gede. Kuniang tilu anana gancang muniang harudang lalaunan. Tapi jika teh ku gegedugna teu dibere kasempetan pikeun meunang sanghapan. Harita ge langsung disusul tepus. Tilu anana dibanding-bandingkeun deui leuwih tarik batan tadi ka palebah batu-batu gede. Set wuguk des koleang. Tilu badan pating koleang ngarah kana batu gede. Ngan sabot keur kitu corelat jeleng Nyi Suryati datang asup ka jero guha sarta mapag tilu badan anu keur pating koleang. Sirahna dikeprak hiji-hiji nepi ka balencar pisan. Gegedugna si jubah hideung panonna murelang kanu anyar datang. kurang ajar nasa andika wani-wani ilu biung kana urusan gula. Nyi Suryati anu teu meunang ngomong ukur ngabalas ku papata wungkul ngandung panghinaan. Atuh gegedug jubah hideung pasti we nafsu. Amarahna meh teu kawadahan. Harita gancang manehna marentah pasukan siluman kalong nu jadi jubah hideung pikeun narajang ka Nyi Suryati. Jelong-jelong belesat Sabara urang jubah hideung saterusna ngepung Nyi Suryati bari langsung ditarajang. Sedangkan Nyi Suryati sikapna tetep tenang mangsa ditarajang ku musuh lobaan teh cirina tembong kokolebatan. Malah anu tarajangna nyaho-nyaho pating galubrag ku gempuran leungeun Nyi Suryati. cebrot des cungkal las. Dina waktu anu meh sakedeung musuh-musuh Nyi Suryati geus ngarilas leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana, rarubuh di pakalangan. Nyi Suryati nembongkeun sikapna anu can puas mangsa ngarubuhkeun musuh-musuhna. Harita gancang nunjuk ka gegedug komplotan jubah hideung pikeun gancang maju tarung jeung manehna. Aya anu minangka jadi wakilna, harita samemeh gegedugna anu maju, gancang miheulan maju. Di tarajang kitu Nyi Suryati gancang mere jalan pikeun musuh tarung sacara gaib. Brak. Harita Nyi Suryati diuk sila sineku tunggal laju mapatkeun jampe pamakena. Gesan tarung ngaliwatan lemes di mimitian. Anu jadi lawan Nyi Suryati surti kana kahayang musuh gentak ngarapal elmuna pikeun ngayonan wawasen Nyi Suryati. Badan si jubah hideung anu jadi wawakil ti gegedugna tembong ngageleter. Lila beuki lila jadi narikan ngageleterna. Tergosna ujug-ujugna perewek soeh jeung udar. Dituturkeun ku nyebrotna getih kental katut paku tina jero bahan. Sedengkeun ari Nyi Suryati teu regrog-regrog tetep tagen dina tempat diukna. Si jubah hideung nu jadi wakil gegedugna kiwari kaserang ku taluhna Nyi Suryati. Tapi si jubah hideung teu nyerah kitu bae. Gentak nambahan kekuatanana anu miti lemah. Awak Nyi Suryati ayeuna mah anu ngageleter nolak kekuatan batin musuh anu terus norobos asup kana jero badanna. Pelandung Harita beuteung Nyi Suryati ngadadak melendung ngabeukahan jiga anu reuneu. Tapi dina kayaan keur kitu atuh ari ujug-ujug eleuh waktosna kabujeng seep wadia balat dongeng Ki Agus Jago. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Ku kitu ku kieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.